أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang ge kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih make proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai make proses. Dijanjikan bakal jadi wali make proses. Nu ujuk-ujuk jadi kiai, nu ujuk-ujuk jadi wali, nu ujuk-ujuk sugi tetap make proses. Fayanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleu selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleu heula proses-proses. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mere wayu kakang yang Nabi Musa cekang yang Nabi Musa asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israel, harapan anu luar biasa ti pangeran urang yana Allah. Moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun yana Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah ketika hancur kerajaan Firaun. Ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh maka fayanzuru kaifa ta'malun. Proses heula selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil Mesir setelah kayut, setelah hengkang, setelah hancur Firaun. Ieu horenganan melalui proses heula dideuleu prosesna fayanzuru kaifa ta'malun. Allah bakal neuleu selama proses kekuatan iman keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab. Geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israel. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa tahap demi tahap, tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummala wad dafadi'a waddam ayatim mufassalat. Disiksa minta pertolongan ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakumaha perjanjianana bakal iman ternyata beuki kancolah turun deui siksa teu kuat yana disiksa datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah leungit deui siksa tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan ternyata lain iman beuki kancolah turun deui siksa 5 kali kitu bae terakhir tetep bae buah kawarahna deui nementak diabadikeun dina Al-Qur'an ayat tinggal ayat horenganan kaumna ada digunga di gunung-gunung pastakbaru wa kanu qauman
mujrimin sadarombong ngadiguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge doa-doa ku doa Kangjeng Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qaumam mujrimin kaum manusia sangat biadab sangat berdosa terpercaya pangeran teh Allah terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh udag Raja Firaun maksudna Bani Israil teh dibeakeun kabeh udag ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu can pernah ka Yordan can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na Kamauk laut Tanjung Kait. Bari meuli lauk melem lauk di dinya teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu Tanjung Kait paling jago Tanjung Pasir Ancol itu di Kulon aya urang zarah teh Laut Labuan anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombakna gede sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya di Labuan mah asal kreditan teu kabayar tadi itu diputuskeun cinta tadi itu dagang rugi bae tadi itu lalaki teu laku-laku lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir kabayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis jadi babarieun jasa anak tampung tek tanda tangan sebutan hiji-hiji atawa caknyana mun cara ngomong urang mah geus lah teu kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah geus bagikeun we peuting-peuting teh beres berangkat urang ke kapal peuting naik kapal ke Mesir Masya Allah. Kemudian dirinya di Aqaba anu katingali 3 negara Mesir kitu Yordan Israel Palestina rentul kota katingali nu mentek terindah sadunia lampu Mesir lampu Yordania lampu itu Israel atau Palestina ketinggal deket Masya Allah. Nah lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa etalah Laut Merah terus ke belah ditu ngaranna Kulzum ieu
nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikan ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun di Mesir titah melah laut melalui tongkatna pepehkeun Musa tenggelkeun Musa eta tungked kana laut tungked pepehkeun bak nyingkap cai lain lalagan handap bisa pakai jalan nu mantak bisa pakai jalan teh teas rata luar biasa berangkat kabeh nyebrang di laut Kulzum Masya Allah karim kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh teu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah tapi selalu make sabab mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu mawa tungked coba laut jauh ku hari mah kahujan jam moal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak ku tungkad eta asana sakaligus ceger ngagoleh itu nini mah teu kudu make tungked taye sejarah anu luar biasa Kangjeng Nabi Musa nyebrang diudag ku Raja Firaun ingat cak Raja Firaun jaya mah laut kok aya jalan ka Jajaden teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun japan Firaun teh pinter atuh pangeran jaing teu nyieun jalan kok aya jalan balik deui dek balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda blak malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jalu sander eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak 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 har geus dihar kuda ku ari geus teu nyahoan har belok siap siap artinya har belok cak geran eta bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah coba lamun ku urang di kieu-kieu hei kuda megol teu ngarieun lain bahasanya tapi har jauh nah begitu dek mengkol kuda jeung malaikat Jibril alaihissalam eta deui hebatnya sa malaikat Jibril buntutna ngacung aduh aya bae ngaju bobogaana di kitu-kitu sia nu di luar teh nyaho jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan kuduna makan nurut ka nu numpakan diherkeun teh biluk ieu mah teu kuda teh nyongsrong neuleuh bobogaan kuda nu hareup lantaran cak jana meureun lain deui bayu ku model jadi kuda Firaun ngudag lain ngudagna naon ngudag eta nu mantak jawarahan teman-teman teh meak ka Karawang ngudag eta hektaran beak ka Subang beak ka Cianjur beak eta sawah hektaran ojol jeung sawah mencong orang aya sejarahna waktu terus Firaun gregeteun goblok sia kuda tolol sia kuda ku aing dihar endahan ka dieu bae maju caknya itu saha di dihareup tolol jasa terus bae kuda kikian atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nutup datang ke tengah laut berat laut nutup deh beak wah beh
Raja Fir'aun pati Haman punggawa-punggawan beserta bualat-bualat tentara kaum-kaum nu milu biak wabeh leg-leg kucai. Selesai Raja Fir'aun beserta kaum sangat biadab. Galkan yang Nabi Musa alaihi salam kuarigeus aya di daratan Yordania belahan utara. Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah. Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun ndeuk kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian nu kamari asalabukum ayulika duwakum wa yastakhlifakum fil ardh engke bakal dirusak dihancurkeun musuh aranjeun yana Firaun. Setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun ka kawasaanana nu tadina Firaun beserta kaum Kipti kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israil. Sebab Fir'aunna Hamanna tentara-tentara ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah pohara amat. Mentak Kangjeng Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang lain cara calon nu geus terkenal bonen ditagih rebo ditagih di ke Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonen terkenal di Cibadak aya gang bonen. Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang ge kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih make proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai make proses. Dijanjikeun bakal jadi wali make proses. Eueuh nu ujug-ujug jadi kiai, eueuh nu ujug-ujug jadi wali. Eueuh nu ujug-ujug sugih tetep make proses. Payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleuh selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses. Kitu bae terus. Ngan urang mah nu nerangkeun kahiji, nomor kadua mata hate urangna poek. Nomor katiluna urangna kagoda. Pilkada, pilgub, pilpres kagoda kuno kitu. Sabenerna mah atuh sakabehna rasul ge mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah. Kita mukalamah jeung Gusti Allah. Emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang. Musa ka dieu. Lain kitu, teh urang kendal. Musa ka dieu ge. Orang kendal, orang putat.
Itu orang Cilongok kan tetep. Cilongok mah hebat. Musa ka dieu. Cilongok. Tapi lamun orang Kendal mah, Musa ka dieu ge. Kilu nu ngaran gelam, Kendal, ketos eta sarua ketos jeung putat. Eta kos kari itu ngomong. Lamun gelam make jiji. Naon make jiji baju. Eta gelap eta. Ji jantu. Eta kos gituan eta di gelam mah. Jantu. Mal bisa sia lamun can orang ka gelam mah. Je mangku mah gitu eta kos kitu ge eta lengkong. Ngaranna lengkong eta ji jantu. Asal kos gitu bae di mana bae gelam. Henteu ja. Ketos. Ji atuh kula banyak, tapi tetangga. Hendak nyana asup ka Cilongok hari Senin. Sebab di Cilongok mah hebat. Aya nu pangjorena pondok. Itu pangjorenya jasa mangis. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atau cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis. Pan Allah mah mukhalafah lil hawadis. Ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah, opat kudu diyakinkeun. Hiji, la ilaha illallah, pangeran kecuali Allah, berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah, Allah teh hiji. Sanggeus aya yakinkeun Allah hiji. Dua, tilu, la ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah, yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat, yakinkeun la ilaha illallah, salian Allah menang Allah gitu aja. La ilaha illallah teh sambarangan. Wow, ieu mun mereka teh nyomakna. Illallah. Cauna koneng gede. Illallah. Cauna rada letik. La ilaha illallah. Tolol tamat tarekat bloon. Tamu kos Haji Pendi, Kipu Doli, ngariung kos gitu teh. Sebareres. Nah eta la ilaha illallah teh jadi mantep kan urang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah mukhalafah lil hawadis. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina. Gusti Allah ningalikeun sana di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun. Nu mantak cek Kangjeng Nabi Musa qala li ahlihi umkusu makanakum cicing di dieu inni anaskun nara kaula neula sana pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa sana kumata ieu kadeuleuna sana ku di dieu kadeuleuna cahaya ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah eta panggero Gusti Allah langsung cicing pamajikanana nyanggakeun mangga kakak aya digerokeun mah ku Gusti Allah kula dek di dieu geus nungguan wajan teh kumaha ge kula nu Allah bumi nu Allah panita Allah rela kula asana tiis ka jero hate teh buka pamajikan kos kitu geunaheun jasa ya Allah coba pamajikan dewek pamajikan sia tengah peuting ayo coba yuk Masya Allah pamajikan Kangjeng Nabi mah pamajikan Rasul mah kitu Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikan ku Gusti Allah tidak ke Mekah gede betul lu aya di jero beuteuna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan ulah kahujanan beres cak Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu tinggalkeun pamajikan anjeun tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti kakak nu Gusti kula nu Gusti tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah ulah naon kitu ngaranna wah ulah bingung ulah cangcaya
laksanakan perintah Gusti kula ge di dieu ngalaksanakeun perintah Gusti nyanakeun mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena berangkat ka Syam pamajikanna sejajar ditinggalkeun gede beuteung teu mikiran kumaha ngalahir saha bidana saha dukun teu Allah deh urang lamun ka pamajikan kitu asana geus moal kuru awak moal ieu ngalang layung sugih ku sugih ngalang layung biasa mikiran pamajikan kakak dagang mana ngariung kalah depan ieu pagawean kakak siapa suku di pagawean kakak ieu beuteung nang saha ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak ulah ka mamana kalah kula mah teu ridho jasa tetapan eungap urang nek ngariung bae kitu meunang eungap jasa tetakan teu ngeunah coba lamun kieu mah nek ka mana kak eta tetangga nu kamotan tahlil heuh kak ditu ade ge jadi seorang lah tuh seorang jaya Allah mantep ngeunaheun azan kana hate mantep biasa kumaha lamun neng karasa beuteung tenang bae kalah geus pokona nek kumaha teh kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngeunaheun ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah ji ieu teh na ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ja itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu panu ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya nek naraon meureun ka dieu aduh malah mah kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti gua mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek uzur teu hadir pudoli hadir eta mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horenganan deuk dihujanan kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu menang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah pirasat ngaranna ka rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupai kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero jadi digerokeun ku Gusti Allah teu lain teh digerokeun nu moal bisa gerokeun ka dieu Musa mun dijabarkeun padahal mah lain kitu beret seuneu tak ini anastu nar
kaulah neuleuh sana di luhur gunung berangkat orang dek muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu sarua urang ge lamun dak aya jelema dek dijadikeun kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupai ku Gusti Allah teu betahkeun ieu mah nya susah jasa haji bapak nage sia betal terus atau itu betal sabodo sia kos itu ngomongna kos dipiceun tapi nyana betah bae masyaallah jeung ngaji eta teh nang ngagupai Gusti Allah ceng pondok sia melalui proses bayar dulu kai patamalun didelekeun kumaha pagawean sia ayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil junubia sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh henteu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng apil kada ceng ilu ceng hancur sia ceng tah eta nafsu terus urang diaping aya di diaping ku Gusti Allah mah salamet terus makin ka ditung ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang tahajud ceng sareng jeung kitu ilmu geus aya di sia nganyaho geus aya di sia tinggal sia perang jeung nafsuna doang tahajud tengah penting Allah terus beki bersinar selama 40 peuting urang tahajud bae selama 40 peuting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naek ka beungeut cahayaan banget mantak kanyahoan 40 peuting teu leupas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadeule ge tapi sinaran beda sinaran masyaallah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos kitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaranna termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah ka anu serangan sia oh kapanggih sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sih udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5, 7, 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaumna kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari gerak persiapkeun jang raja gerak persiapkeun jang patih gerak persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah numantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna kami dua agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Bani Israil orang-orang Bani Israil
cek Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun musakakeun ka bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nilanu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku kabarakahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah dina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait berikut kabelah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakawak menangkap kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokahan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kamulyaan ieu melalui proses penindasan ti Raja Firaun mantak ketika urang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mantak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun yang nama nanjak seserian Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok munkasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nyeuseut sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasiro lain teu bisaeun nyana gaul jeung batur lain teu bisaeun nyana ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nyana mengasingkan diri keur mun kasiro ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasir mantak dihina keur di pondok mah kos lain jelema
pajar ririwa lamun balik mah. Eta si budak saha? Si Junaid. Emang jelema teh naon? Emang kunaon gitu? Ih, teu fokus gitu amatnya. Kabeh ngahina, masyarakat ngahina, pemuda ngahina. Komo awewe malah mun ditanya, saya kata, nah gitu. Atuh geus luar biasa. Jore. Artinya jore sikapna, make samping, make baju, make celana, make naon kopea lah, kos kare itu. Jauh jeung stan-stan wae. Jauh jeung mode-mode ayeuna geus teu perlu mode, nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera. Tapi tenang we, nya dina kurang lemur kalem, mun kasih rohatena. Wih, tapi begitu balik ka imah, masya Allah. Woi budak, ayo adzan saya tak, si Junaid. Ngeunaan sorananya, asa-asa di Madinah, yang ngadeng adzan bos itu. Woi Junaid atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak awewe teh, wih aing ge daek dikawin ku nyana tah. Masyaallah. Kakarak azan. Ya Allah, ya Rabbi. Pas. Ngariung. Nyana jadi protokol. Beh, mantep jasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai. Diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Qorina. Med can datang. Itu kudu kumaha? Siapa itu? Ya, pantang mundur sekian. Junaid hebat jasa ya. Kaning bau cewek-cewek loba jasa kan dedi. Ngaran ge pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena qori terlambat. Mungkin macet, jadi saya untuk mengganjal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lain dari si Junaid jadi kieu. Bataan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Boboh aing teh mah, boboh aing ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan. Barang balik wahara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik teu datang di mana. Datang mau balik. Med, mau balik ke datang. Ayo, manya bubar. Ku masih ya jatuh siap baik. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek Junaid. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Net, acara iya jadi jam 7 bulan masuk mamaca. Si aku maju, tuh siap. Tuh sepira mamaca. Ayo baik, segala rupa gaina siap. Siap bisa tuh eta lagam. Ya, tuh bangke baik. Aing mah leuh mustamen apa? Mustamen teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustamen palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mamaca tamah. Bisaan ya. Taya Junaid bu nu tatarina badina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita maca rawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe maca rawi mah. Al-jannatu wa na'imu wa sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain seorang sanawiyah. Allah. Aduh, sial ke si Junaid.
Nah emang gitu digerokeun gugus mondok ceng mondok ngaji ceng ngaji nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang gos gitu di pondok mah mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jante henteu Gus Dur mah maling lauk banyak guru beak lauk lakunya. Masya Allah barang kujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk barang di daerah santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh kirain siapa Besok kan mau ada tamu ini saya udah bawa duluan caknya ke guru besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya. Padahal masa daek ngomongnya nama cak guru nanya nyong ayah tamunya. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja caknya punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang kos gitu gitulah budak-budak santri na ngagupai Allah sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen deuh beunang naonan kudu serba duit bae santri mah teu aya ceng ieu maot teh sanu ngurusan kula mahnya anu mandian set heuh ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar boleh saya emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah. Nah ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam ya Allah allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur lah jinawi Allah karim oh harap cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan nyana sadaek-daek lompat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun ieu perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salala bartahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae nyana la ilaha illallah Musa Rasulullah. Berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ye dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang kanyahoan ku urang. Nah, nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu. Jadi berarti ilmu gaib Allah. Berarti nu nyaho kana masalah gaib, nu maha gaib, urang mah teu nyaho.
jam berikut na orang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah, isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah, minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah, bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah, taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah, urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib, indahu mafatihul gaib. Lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib mah kitu, bejakeun ku Kanjeng Nabi. Ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah, ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui. Naon sababna? Lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib. Lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa. Iya. Ilmu gaib bloon tanda pas gitu. 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah. Jadi dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah. Nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha. Atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah. Ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun. Tuh sing hade tak ieu geus sarua tah. Datang ka dukun, dek nanya problem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah kos kitu. Ulah seuri sia kos nyaho pan sia sok ka dukun tah. Yang serikeun ge nyaho burung. Eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan. Ulah kos kitu. Ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung. Ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung. Arang kuari nu geus datang ge haju balik deui. Teu jadi. Ju liwat-liwat bae. Ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu. Poek atuh lampuan ku sia. Engko can tapi teu kadeuleu bae. Oh, saha yang ngaran? Jupri. Dihitung anak caraka data sawal. Jupri. Oh. Itu Kang ini masih aya nu ngawarung kan? Aya. Ada dulur kene kan? Bener. Belah hareup aya deui Kang? Bener aya. Memeh eta mah sia maju kan? Bener maju. Lamun eta tangkal Ambon tuar, lamun eta tangkal buah tuar. Nah kulantaran eta jelema tuar wae. Heuh bener akur. Gali ge di hareupeun imah sia. Aya ge bungkusan-bungkusan. Gali ke bawah ka dieu. Eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun. Gali bawa ka dieu. Gali bener aya beuki yakin bae Pak. Oh bener ieu bangsatna caknya. Ieu nu kos kieu. Oh sia geus kebal ieu mah ieu. Pubulanan ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun. Maksudna atuh dek dibalikeun deui ilmu salah dek ditanggung bae ku sia teh naon ngan lamun dek dibalikeun atuh biayana kudu meuli sagala naon ngaranna apel jurig, jeruk jurig, lilin jurig, aya duit jurig sagala. Macam-macam jurig kabeh bae. Aya nu ngadarna mah kula. Tolol teh dukun. Ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna teh sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus pugu muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh tapi jakeun ceurik anak hayang nyusu wae dukun bloon nyana bloon
Eta kos gitu. Situ. Ieu hese karena sare. Bener, ulah ge lamun keur ngopi itu hees. Oh, mantap ge, duun blokon nya blon. Saha nu keur ngopi hees atuh. Acak-acakan bisa deh. Asa teh beres kabeh. Eta bulan lareup tahun lareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu. Salat 40 poe, 40 penting teu ditarima. Iya dalilna wa indahu mafatihul gaib, di Gusti Allah kunci gaib mah, ilmu gaib mah. Urang mah manusia nu lemah. Urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah, kicep nang Gusti Allah. Segala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup. Wah, ieu ilmu jurig teh nu kos kitu. Urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh. Oh, eta wa indahu mafatihul gaib sing hade. Aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan. Tamah. Dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu, dibukakeun hijab plak-plak. Sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika tak dibere hijab, kaget nyanana ge. Kaget, nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus, teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, dek balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos, gua juga belum punya, lu minta sama gua. Tak polisi, sial tak polisi belum. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang, eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye, hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta, nyokot urang daun, tak bacak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajen ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mangan hayang sugi blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka ku urang, bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah. Gitu. Sakali deui barang naik kareta, sakali deui ti Surabaya deuk ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup, daun deui. Pan teu daek jadi cakena teh ieu. Nya ge sarua aya magolna. Magol itu dipicen bae ku nya. Geus lah, kumaha engke bae. Ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macam, ima jadi duit wa ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Nu mah teu dibere ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu hendak maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho.
Aja kuarita universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu. Allah anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Allah anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Allah anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkan ke Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deu kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud lu 7 teh. Kudu napak. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo. Minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab. Make amamah, make udeng-udeng. Sit ka dieu. Make udeng-udeng, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ngeteunna. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek deku kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu, udang-udang make, kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapih guys, Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun. Salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya teh mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu ku urang make kacamata toriko, batin. Dideuleu ku urang coba. Kadeuleu ieu. Lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui, melayari pur riya ilal murai. Moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria. Urang nyaho katatang jelema. Teh ieu jelema ria. Pan sia nyaho aing baheula kos kitu. Kos kitu teh ria teh aing teh. Ieu teh jelema mabok ke kajen ngomong. Mana aing keur ieu mabok kos kitu. Eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago. Nah, eta jajawaran kajen ngomong. Kok nyaho aing baheula. Kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta. Nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun. Nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa
ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tunu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas. Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi. Meunang beureun 3 poe ngomong deui. Si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas. Kumaha nganyahokeun ikhlasna ya hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan Abah nyahoeun kanu ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nutudukeun tuh nu eta tah si eta teh ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk. Kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk. Aya jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh nyaho ya, teu sarua bae. Aya jelema susuputan pamalingan ya budak. Emang kudu aing baheula maling. Tah pas gitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal anu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajen lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge. Allah. Mau. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Itu jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang
gitu kene wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kagetnya nanage. Nah iyalah eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus saah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari cikangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ya hudang teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu kuaing dek dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ka eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti walah wahulehu lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grobol